Ya Rasulullah salamun alik. Dek nuar awi bege, dek nuar awi kudu salam heula sopan sanggeus dituar deuleu mun kurang kolot ulah nu kolot tuar sanggeus dituar gejlikeun kana taneuh ulah waka dicokot minimal 3 poe adab. Tanyakeun ka kolot-kolot baheula nu kuari arirup keneh. Ya Allah ya Rabbi boro ka manusa baheula kolot urang abdi dikurang teh adab teh lain lalagaan. Lamun tatangkalan teu buahan bae usapan heula. Tangkal baling ming teu daek buahan sia teh dipelak teh maksudna supaya manfaatna. Lamun sia teu buahan bae engke meureunnanan atuh sia teh korban. Ulah waka diancam usapan heula. Adab kolot baheula masyaallah. Jak kula bae ge ieu nu ngora kan kula mah sapira karek 17 tahun. Atuh sia mah jakarolot. Teu kalau nyaho di pagahan eta ku mailot masyaallah ta usapan. Manya sih kudu diomong nyana ge ngadengin ka omongan urang. Ya Allah eta didikan saha eta kos kitu? Mantak kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulah ka manusia kolot urang baheula kata tangkalan. Kata tangkalan beradab jasa. Namun aya tangkal kayu gede urang kan kudu kieu punten. Ji, tanyakeun ge ka kolot. Adab eta teh lain percaya bahwa tangkal kayu teh aya dangiangan lain. Tetapi nyana umurna leuwih kolot ti sia. Tuh, nu mantak urang ulah make mobil kolot ge eta. Besi aju ngancam nyana. Ulah kawala. Terus urang lamun naik hardtop teh kudu hadiah puji heula. Sebab kolotan nyana. Nah ieu mah cerita. Kercarita tak kolot urang, masya Allah, mere adab ka urang sia ada besi dikiih, awas, aya liang, ulah dikiihan, kolot urang adab. Padahal mah dipikih barang kurang diaji aya, tapi kolot urang tanpa nyaritakeun pikih, nya namanya nyaritakeun teh adab. Kaharti ku urang, mun kurang dikiihan mun orai, keuyeub onam, paling nya keluar, mun orai, nyantok sia kumaha. Aja lamun orai nyantok bobogaan urang kan pegat. Deres urang mah mun aju awewe aju asup. Oh teu ulah ge. Tuh tungtungna mah katerusan bae. Ieu keur carita kolot urang. Nah, ieu bangsa Indonesia lain lalagaan bejakeun atuh ka negara. Bejakeun ke pemerintah kolot urang baheula ngadidik masyaallah karim katangkal kayu bae kudu sopan ka pepelakan bae kudu adab atuh komo ka manusia kunaon atuh ayeuna eueuh adab akibat eueuh adab seperti nuar awi bae ge dipagahan masyaallah karim teu meunang langsung nuar langsung tarik ulah nyerieun cek kolot teh nyerieun nyana sing adab minimal 3 poe koma seminggu nyerieun atuh bad urang lamun nyerieun mah tah lamun aya jelema maot eta teh kan kudu lalaunan bismillahi wa ala millati rasul sebab nyeri nu mantak lamun aya mait kemudian dioperasi doraka dokterna nyeri iza geus paeh bae geus paeh masih kena dosa kecuali aya orok di jerona anu hirup kene ku ahlina komo kuari mah USG hirup kene segera keluarkeun ulah sampaikeun ka paeh di jero tapi lamun sarua paeh tutup komo aja dioperasi di sesel dan lain sebagainya geus paeh bae ulah komo hirup adab kolot urang teu kudu ngaji urang teu kudu ngaji degekeun gerage kolot urang masya Allah kari dah diuk bae ge sia urang sok deuk di meja gede hutang sia kadege kan kurang kabehan kuari nu mantak gerer de hutang adab diuk di bebedak lakulas sia aduh dongtot jodoh mantak teu kawin-kawin da tangga kuari aya nu hayangeun nongtot doang jadi mah teu
nongtot gitu jadi nongtot gitu jadi komo nengtet mah leuwih leutik nengtet nongtot mah rada gede nengtet mah leuwih leutik teh kolot urang ya Allah ya Rabbi ku hebat eta kolot urang Masya Allah adab kata tangkalan nah tangkal peuting lamun geus teu daekeun bae karak geus diusapan kurang teu buahan bawakeun golok kurang awas ya ku aing nya awas ya ku aing ya tanda aing bahwa mengharapkan sia buahan bacok orang jeger lamun sia teu buahan bae ku aing bakal pakai tataban Haji Pendi sia buahan kajeng kumaha sebab nyana mungeun jadi tataban Haji Pendi sakjana teh gunana mah aing disiksa aing kasiksa sakjana salah ngomong aing tataban amil lamun lain amil tetep teu gadenge tah tangkal peuting amil sebab non amil teh ya tukang mandian nu paeh tapi teu inget ka paeh amil lah eta tah bahasana teman-teman tadi disalimpangkeun Haji Pendi seetik teman nyalimpang amil awas ya ku aing ya tuar jadi pakai tataban amil sia tah eta nya ge mikir tangkal peuting aing daripada pakai tataban amil mah bakal disiksa ke di kuburanana aing berarti kabeulem jeung kasiksa mending buahan aing maksanya na wah gembangan coba atau polisi lah ganti coba kuari awas ya aing pakai tataban polisi siap bow buahna bukan jasa hujan leuwih sieun nya na ya Allah kuari nah ieu keur carita pohara kolot urang baheula ngadidik ka anak incuna datang ka teu nyaho kitab tapi pinuh adab dahar ulah ngaremeh sia cerita sia remeh tah ceurik cek nya mah meureunanan eta teh henteu ngomong urang dicarekanan dahar ngaremeh bae ge kuari bae kolot ge ngaremeh kolot garemeh bahkan kolot urang bapak urang sia lamun hayang menangkeun nu geulis tah daharna sing repok bener teh coba ya sing rapi menang nu geulis mantap pamajikan sia bejon daharna sia tah dahar eta kolot datang ka dieu jangan didik urang ya Allah ulah ngaremeh mun geus dahar tah bener eta aya keneh tah di piring eta maksudna kula mah nyaritakeun adab ieu ti kolot ka anak datang ka kos kitu kuari pamarentah teu boga adab rakyat jeung pamarentah teu boga adab murid ka guru teu boga adab guru ka murid geus teu boga adab lamun geus tawuran berarti kan geus adab jadi ngetrenena tawuran deuk nanaonan apanya teh keur dididik kelak dibupatieun kelak didandimeun kelak dipresidenin kuari tawuran deuk kumaha saha ieu ti mana mimitina kasalahan apakah guru nu ngadidikna apakah budak dan lain sebagainya aya naon ieu di dieu teh antara murid jeung guru kok terjadi seperti eta perlu kurang dibongkar diamati eueuh adab bangsa Indonesia teh penuh adab jeung tata krama tenar di dunia Bung Karno dihormat di unggal negara lantaran adabna pohara kuari urang jadi penghinaan lantaran teu boga adab lamun Ahok geus ngahina ka Al-Qur'an ulah disalahkeun Ahokna urangna nu teu boga adab terhadap kafir-kafir namun urang boga adab sieun nya na akhirna kan kurang make demo mestina teu kudu make demo dengan adab dengan tata krama dakwah ku kekerasan can mungkin berhasil tapi dakwah ku adab jeung tata krama geus jelas loba anu arasup Islam nah ieu adab geus ieu di bejaan di dieu di fikih cara nyokotna dengan motif ihanah ngahinakeun ka kafir maksud ngahinakeun teh dakwah supaya nyana merasa hina dengan kekafiran saha nu nyaho engke asup Islam
nu nyokot diuk nu meren nangtung samping nangtung manehanana kudu nungkulkeun hulu di samping nungkulkeun hulu kudu rebah sakumaha nu ruku ome janggotna uang-uanganna tepak-tepak berarti kan kos ka hewan engke kan nyana berpikir aing ngasup Islam bae lah kos kieu mah tuh ya Allah ya dakwah teh seperti kitu ieu mah endahan urang anu ngusapan kafir ngurutan kafir ngahormat kafir bila perlu ciduna ge diletak ku urang naudzubillah min dzalik sapatuna ge dipanggul ku urang disuhun-suhun ya Allah nanaonan aya Allahan di kolbu urang aya Muhammadan di kolbu urang anu Allah jeung Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad teh mindahkeun umatna nu kudu ka neraka kudu ka sorga urang aya Kangjeng Nabi Muhammad dan cahaya Kangjeng Nabi aya di kolbu urangan atuh kunaon make jeung hadaman kafir leutik amat sih pemikiranana Masya Allah tah ih aya Kangjeng Nabian mulia aing teh Kangjeng teh aing mah teu dahar ge atawa cukup dahar aing kudu ngaladenan ka kafir teu hanai aing teu hanai bahasa mana itu hanai para roho ulah urang Imam Syafi'i bae mengakui syakautu abdi bebeja ilawakin ka guru abdi syahwat ke suahibzi goreng tatalaran asal nalar poho asal nalar poho segede Imam Syafi'i teh ngomong gitu ya Allah ya Rabbi horenganan barang bebeja ka guruna cak guruna atuh eta ulah loba maksiat di bejaan kudu ninggalkeun maksiat mata celi komo kolbu sebab ilmu mah cahaya fa innal ilma nurun cahaya kadenge nama sora padahal mah cahaya selamun kolbu urang bersih asup cahaya fa inna nurallah la yuhda li asin cahaya Allah mah moal dibikeun kanu sok weaan eta pasti kanu sok nonton gitulah geus saya ilmu di jero hate menang sapoe dua poe Masya Allah poho deh kadanan cara guru-guru urang lamun urang nanyakeun masalah ka guru urang almarhum Mama Bakri nyanana geus kolot urang nanyakeun masalah oh coba dina kitab anu halaman sekian buka ge ti luhur ka handap sakitu baris ya Allah eta tenget dia nanyakeun mas coba dina kitab anu buka halaman sekian di handap ka luhur sakitu baris Masya Allah coba orang nanyakeun ka Kiai Golkar mah masalah anu kitab lage leungit gara-gara ngadahar duit ti polisi ti abri TNI ti pamarentah laleungitan jeung kitab-kitab wah cenah kiai sudah nyahuanan bae jantu bohong sia dailah maksudna orang belajar ulah pati loba teuing maksiat lantaran moal ka mana deui urang pasti jasa bakal ka kuburan dibawa amal-amal urang nu bagus nu goreng renung
dilakukan ku urang eta. Ya Allah. Di hiji negara Islam aya kafir zimi minta perlindungan nyana dengan ditentukan bayar upeti. Ai praktea menang hidayah asup Islam. Hidayah makan murah tapi mahal tapi murah. Eueuh nu bisa kecuali Allah mere hidayah. Sakumaha Kangjeng unjukan ka Gusti, ya Allah ya Rabb. Ieu teh kapan Abi Thalib teh anu ngurus abdi ngarumat abdi Gusti. Dititah maca 2 kalimat syahadat mah entos maca 2 kalimat syahadat abdi tanggung jawab ke dipayunan Gusti ngalieu ka katuhu rek maca toel ku Abu Jahal sing hade agama karuhun urang mah nyadek ditinggalkeun teu jadi Gusti Allah nagu menentukan di hari-hari terakhir nu ngurus Kangjeng teh Masya Allah toel di ku Kangjeng sok mang syahadat abdi tanggung jawab naon bae kasalahan ke dipayunan Gusti endek baca calangap toel di ku Abu Jahal ih urang teh saha urang teh ke kentong Mekah urang teh ieu teh pamimpin nu diagung-agung ku masyarakat maknya dek ngagelok teu jadi deui. 3 kali Kangjeng teh hampir baca 2 kalimat syahadat. Pas kakenca aya Abu Jahal ulah kelek bae. Ya Allah ya Rabb, mahal hidayah. Nu ngurusan Kangjeng tapi teu iman. Teu maca 2 kalimat syahadat. Cerik nangis Kangjeng ka Gusti. Ya Allah ya Rabb. Pan ieu teh saha? Nu ngurusan abdi bisa kieu teh sababna teh ieu nu ngurusan. Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Sanyana anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun. Ya Allah. Urang RRC datang ka dieu dengan dibuka ku presiden. Welcome to Indonesia. Woi. Datang ka dieu teh aya nu meunang hidayah, asup Islam. Di dieu malah mah dikula masuk Islam. Teu bisaeun bahasa Inggris, teu bisaeun bahasa Arab, komo bahasa Indonesia. Bahasa eta bae hanya. Untung aya terjemahanna. Nu bisa bah menang hidayah di urang. Duaan asli urang RRC. Toto bahasa Indonesia, toto bahasa Inggris. Nu hiji ngorakene pemuda, nu hiji mah kolot. Nu pertama nu kolot. Nyana di dieu ningali kegiatan-kegiatan. Loba perkumpulan, maulidan, rajaban, kegiatan bulan Ramadan, lebaran. Nyana merenung teu pernah menyaksikan seperti eta di RRC. Nanyalah kegiatan naon dibejakeun lah kitu. Nyana asup Islam sebab neuleu muludan
ngahadiran muludan rajabat dakwah nuk di bidah-bidahku sakadang Muhammadiyah sakadang betang tah salah ngomong aing make sakadang tah Muhammadiyah Persib nggak bidah-bidah geningan terbukti nyana ku ngahadiran anak masuk Islam hidayah nyulusuk tuh pemuda hiji deui sarua motifna hampir kitu dia ningali nyana di sebuah perusahaan ternyata toto teu nyahueun ka salat teu nyahueun ka naon ketika zuhur breng karyawan teh kacara rai salat kujana dideleukeun asal salat dideleukeun kujana terus katingali karapihan adab-adaban jelema Islam saling memberi saling hormat saling nyapa teu pernah cek nyana di ditu mah ji di ditu mah masyaallah you ai nyaho bener nyaho teu aing ngomong ya tutungtu nama you and me bae ka ditu mah asih mah teu nyaho you and me teu nyaho sih mah orang kampung atuh ya Karim nah sok Islam aca dua masyaallah cuman cik nyana setelah saya Islam saya mau pulangnya terus di dia belajar ala kadar dek pulang dek naon dek ngislamkeun emak bapak kan ieu bade kula tah ieu asup Islam langsung ngomong seperti eta mulia amat mun cek bahasa urang mah karunya atuh emak karunya bapak mumpung aya keneh kukula dek dibere penerangan supaya asup Islam ke iraha waktu dekat deui ya Allah hidayah kunaon ari urang bitung sakola di Semarang asup Kristen anak haji deui Masya Allah pohat aya WTS urang RRC adieu WTS wanita tuna susila ublag dengan bahasa kerennya ublag atau perek perempuan eksperimen atupan dicoba terus dan dicoba teu pernah kawin dengan tenar deui di kalangan Cikupa Citra ngaranna Jablay. Nah, eta teh WTS, ublag, non kadang-kadangna perek, Jablay. Eta teh alfadun mutaradifatun bimanan wahid. Nah, eta kene maknana mah hiji. Tuh. Kumaha? Kebenaran di Jakarta setelah eta kapanggihlah jeung bangsana setelah kapanggih jadi langganan ngobrol hidayah masuk Islam setelah masuk Islam nyana tobat ka Gusti Allah meninggalkan dunia hitam terus bagus belajar orang yang receh gelis deh. Siapa aja baik kan. Asal nggak ada yang gelis beresep. Gusti Allah. Kunaon ari urang bitung istiqomah di nelayan. Istiqomahnya na di nelayan. Masya Allah. Pajenekenya ho. Oh masalah sih sekedarnya ho. Pernah nawaran. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah, aya deui ieu cerita nyata. Budak digawe tapi perkembanganna pohara di Garut. Bebeja digawe di Jakarta tapi balik beli mobil ke gawe deui balik yen imah gawe di balik meuli tanah.
jabatur ge digawe teu kitu-kitu deui. Asana ieu mah meureun lain digawe digawean. Ternyata bener. Gusti padahal lingkunganana lingkungan santri. Anakna nyana turunanana turunan santri, tapi ku Allah dibelokkeun pagaweana seperti eta. Masya Allah. Aya jelema susah loba nu endek meuli kanyana, endek ngajajanan kanyana, endek dibeli awak tetep bertahan kajen teuing teu dahar kula mah moal daek mahal kekuatan. Nah, iyalah aya jelema tani jujur inget bae kahisaban engke jaga di akhirat. Aya jelema dagang leutik dagangna tapi jujur sieun bisi engke ditanya ku Gusti Allah teu daek ngabohong dagangna is tuning lurus jeung jujur sapira di dunia caknya. Jelemana susah, dagangna leutik, bodoh, tetapi bisa mempertahankan. Masya Allah, aya kiai ngegedebul bae ngomong, bohong bae terus-terusan. Lain di urang kiai mah, lain di Lampung, KTP-na pondok. Tuh. Nah, mantap masing-masing nafsi. Dalil tinggal dalil, ayat tinggal ayat. Lamun ku Allah dek digebruskeun mah teu mandang ayat, teu mandang dalil. Ya Allah, ya Rabb. Mantap urang boga babaturan, lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu, merangan nafsu. Batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu, capek ku nafsu mah. Nah ieu urang ngaji teh ieu ja atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh. Ieu nu hese ge nahan nafsu. Barang ngaji teh malah tambah nafsu. Sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeli ngredit deui. Pan eta ngaji neuk di mana ditendeuna. Kajen teu ngaji sebenarnya. Daripada urang ngalaksanakeun paharaman. Nah, setik-setik urang dirobah-robah. Diri urang eueuh nu bisa nganasehatan kecuali urang, eueuh nu karejangeun ka awak urang kecuali urang. Kangjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat tidak raka supaya ka sorga, dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, kuari dilanjut ku para ulama-ulama. Zaid seorang kafir zimmi cicing di negara Islam menang hidayah asup Islam nyana kumaha ukhirat jizyatuhu min tirkati aw mata ba'da sinin atawa maut sabada sababaraha tahun atawa paeh nyana. Nah ieu Ki Zaid anu berstatusna kuari geus eueuh maka dicokot jizyatna tina tirkahna. Nu asup Islam kafir zimmi teh cokot jizyatna selama nyana kafir.
atau maut sababaraha taun cokot jizyatna di mana mintir katihi muqaddamatan alal wasaya heulakeun batan wasiat nyana ngabogaan wasiat kemudian manehanana ieu paeh sababaraha tahun selama sababaraha tahun tetep cokot jizyat tina tirkahna heulakeun wasiat panderikeun eueuh keur carita lamun di negara Islam atau negara urang jadi negara Islam misal emang bakal kiai engke mah bakal jadi negara Islam sadunia bakal Islam heula make aturan syariat heula cuman teu lila karak Yahudi jeung Nasrani bangkit kembali geus kos kitu insyaallah kanjing nyarita seperti itu. Nah, tanda-tandana irah ke geus rusak jasa di mana kiai geus teu make karena aturan-aturan syariat ustad teu make pemerintah geus teu make geus kanyahoan jelema teh bisa kitu kanyahoan bagusna ketika rusak kabeh perang kanyahoan jagona jadi pendekar teh ketika berhadapan jeung musuh-musuh kanyahoan kitu mah kuplak-keplek gitu aya kadal ngejat asal aya kadal ngejat gelut bae teu bisa nah teu anak bawang kanyahoan caang teh di tengah peuting lampu teh kajenting ngentit kaciri dah kuari ge loba mun make kana aturan tengah-tengah masyarakat saeutik bel lempeng jeung jujur di tengah-tengah sarut mautna akhlak carut mautna syariat teu beres dan lain sebagainya bakal kaciri eta geus rusak geus teu tahan bahkan kiai loba nu dibunuh dipenjara engke bakal terjadi seperti eta berarti kan kabeh ku nafsu biasa kos kitu asal geus rusak Allah engke nurunkeun seorang kesatria emang turun nabi setiap turun rasul teh di tengah-tengah keur bararagus keur hancur keur teu nyahoeun peradaban teu nyahoeun ka pangeran Allah nurunkeun rasul pupus rasul maot rasul acak-acakan deui pohoan deui ka pangeran turunkeun deui ku Gusti atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihissalam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh geus teu nyahoeun pangeran geus teu nyahoeun pangeran atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu patung batu kayu rimbil di Baitullah teh patung deuk kumaha coba atuh bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh di salande-salandekeun deuk kumaha jauh ke pangeran turunkeun Kangjeng let ya Allah ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah atuh kos kitu mah teh ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah lamun teu 5 gelas teh jadi kudu 5 ge geus nu aya cecekelan budaya di gelas beuh tama atuh sarua jeung si itu ya nah ieu urang geuna namun kadatangan kiai Assalamualaikum misalna dahra puasa masyaallah beusi ngopi mantap dia menuju saum masyaallah mantap berasa atau dina daharna ge setik
Ieu mah kieu bade dah. Masyaallah. Rujak siap. Kopi oke. Teh manis mun aya mah deui. Deui budak aya tukang cendol dieureunkeun. Tukang cendol, tukang es. Boh eta mah kiai beuteungna kos orai koros. Oh masalah sih ulah kasinggung atuh biasa bae sih. Ya Allah. Nyadar urang wareng aing dikiaikeun teu jelema ku Allah wallahu a'lam. Nah, supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti. Mungkin kabatun ku batur kiai teh ka mana ulah nyebut kiai. Ka aing mah lain kiai, sabuya. Naik burungnya. Ngabuyakeun batur ngabuyakeun sorangan. Sabodo batur rek nyebutna naon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi. Kadenge bisik-bisik nyana liwat tah eta tah jelema nu tilok sare ti peutingna tah eta. Kadenge ku Imam Hanafi. Masyaallah cek Imam Hanafi besi bohong nyana mulai harita tara sare peuting. Sebab daun batur geus nyebutkeun tah eta tara sare peuting. Geus teh sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong. Coba dipendek tah eta jelema tilok ka es. Wah, siapa dulu? Horeng kerek. Tah penipu kelas kakap. Ya Allah, ieu keur carita ngaji eueuh di negara urang. Yes. Wa yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun antara jizyat jeung antara hutang bangsa Adam. Mulutkeun mazhab dalam pembayaranana beda jeung wasiat. Lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun. Tapi lamun urusan hutang yusawwa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun. Abi khalalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun. Tapi kaulin mah cek sakaol mah la syai'a teu kudu ayana naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun. Cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban. Lantaran ieu teh hayang meunang pengamanan ti negara Islam. Nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahi na cicing di negara Islam teh. Make aturan-aturan Islam selain salat puasa jeung zakat. Jadi membaur biasa kecuali salat, puasa, zakat lain. Sakubanu kamari we carita. Jadi aya adab-adab. Kumaha adabna? Wa tukhadhu cokotlah jizyat bi ihanatin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir. Jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir makan jelema hina ahli neraka. Ulah disanjung-sanjung, ulah dihormat-hormat ahli neraka. Masya Allah. Yang terhormat Bapak Cingluut itu bagus. Ahli neraka yang terhormat. Ulah-ulah ke ahli neraka ke DPR, ulah yang terhormat. Yang terhormat para DPR. Terhormat di mana? Masa nu korupsi terhormat? Kuduna terbusuk para DPR. Kesiat ceramah gitu deh. Ka aing bae aing ditangkep.
Ieu kerja ditakeun teu hormat janama. Jangan hormat mah jelema nu mulya. Yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik, paling ge duit mait paling ge. Letik tah bae. Jeung nu ngancam lagi mait tah mah. Urusan nanjana jeung mait sapodo geus tah mah. Paling diririwaan kan. Tapi kan ieu mah duit masyarakat. Ya Allah, ya Rabb. Tuh. Jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga. Lon. Aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina. Nu ceramahna doraka. Misalnya Ki Fudoli ceramah di DPR yang mulia Bapak Ketua DPR doraka. Geus nyaho teu mulia di mulia-mulia. Atuh doraka ge ku pangeran nya ge sarua dikanarakakeun. Ih, bener jadi kiai itu tanggung jawab na di dinya teh nu beratna. Mantap kula bang embung ge. Keur mah bayaran leutik. Aju ka neraka, ya rugi urang. Jangan nu korupsi urang nu ka neraka. Engke cenah kiai emang korupsi, lamun korupsi tapi pasti korupsi. Teu kudu dijabar gitu, teu kudu jasa. Henteu cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun. Ye. Emang cenah kieu apa bisa nyaho kos gitu? Ya, tuh tah mah ngaji benu hese ku aing dibaca. Mulai sombong tah. Aduh ya Allah, atuh ku pokos kitu tah mah budak nu teu ngaji ge bisa haeut. Des, teu kudu tabeus urusan jana teh mangke di akhirat teh carita hungkul nagara Islam kacicigan ku kafir. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti da biihanati. Hidakeun. Praktekna. Ayajlisul akhizu wa yakumuzimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diuk di kursi. Gapir zimi nu endek bayarna nangtung. Haju wa yutati urasahu wa yahni zuhruhu. Nyana kudu nungkulkeun sirahna huluhna kanu endek nyokot upeti sopan. Tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku. Ruku tungkul bali ruku. Masya Allah eta kan hina. Langsung tenden jizyatna dina timbangan. Kemudian dicokotlah kuno nyokot upeti tersebut bari nyekel kana janggotna diome ieu nata kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wa yadribu lihzimati uang-uanganna ditepak-tepak kitu-kitu eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel yeuna uang-uang ada di kitu-kitu katakan bentukna ihana sunah kata gitu kulluhu mustahabun bahkan wakila wajibun ya Allah ya Rabb tibalik warima di negara urang malah kiai cium tangan ka kafir hanya sekedar sebuah segerintil dunia mungkin 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar misalnya. Soplok adab-adaban ka Gusti Allah. Datang ka cium tangan. Masya Allah. Ilmu tinggal ilmu. Bisa maca Quran tafsirnya. Naon artina teh ilmu kos gitu. Sarua jeung nu bodoh. Aya nu bodoh kapanggih jeung kafir. Haritanu misalnya. Kemudian sasalaman teu daek cium tangan. Sasalaman mecak nu bodoh. Hayang aing kudu cium tangan ke sia. Tapi anu pinter cium tangan, tah pinteran keneh nu bodoh asli nama batang kiai.
Asli nama pinteran dia nu bodot teh. Hayang aing kudu cium tangan ka dia. Oh, udah tes di Gunung Karang meureun nya. Bodoh. Teu bisa ngaji, pinter hakikatna. Kiai cium tangan, bodoh hakikatna. Ya Allah. Aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang, tapi ketika dibere duit ku pemerintah, cokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah ya dikeun bae geus ka tetangga. Pook ya aing moal kebal deui ge paeh ceuk teh geus mah aing teu bisa husu beuteung aing teu dibebener moal. Emang kunaon henteu aing mah moal da pokona mah bejana cek kieu cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah. Bodoh ngaji nangan mingguan doang. Ai kiai rampus. Rampus jasa. Rampus. Kula mah inget ka rampus teh ya, inget ka jelema sugih. Jelema sugih lempang naik mobil Hammer deh. Padahal teu bagus-bagus teh Hammer. Ngan atuh di pondok mah Hammer. Nyana duaan bae jeung supir, pas neuli jelema keur ngadaharan jukut. Ngadaharan jukut. Ceknya ka supirna. Pep, itu keur naon jelema? Ngadaharan jukut, Bos. Kok ngadaharan jukut sih? Ya teu nyaho atuh. Eren. Tanya. Cek Bos. Saya ngadaharan jukut. Bos, cek cenah teh. Kunaon? Atuh sangu. Masya Allah. Datang ke ngadaharan jukut. Deuk kumaha deui atuh ceknya teh. Itu duaan. Itu kakak kula sarua. Keur ngadaharan jukut. Ya Allah, ya Rabb. Hei milu ka imah. Deuk naon? Hayu geus milu ka imah. Aing karunya kasih ya Allah. Ih, cenah kula boga anak. Sabaraha? Genep. Ayo puateun. Anak puateun. Cek nu saurang kula ge sarua cenah boga anak 8. Puateun. Mobil numpuk di mobil. Ngaromongnya na. Masya Allah, urang alhamdulillah poe geus 3 poe urang teu ngadahar sangu ngadahar jukut. Aya Bos ku barahan-barahan teuing ceknya teh ngaromong bae. Nya di mobil kadenge ku Bos. Datang ka imahna. Datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu teh jukut di ruhur. Hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan. Goblok jak. Tolol ta Bos teh ku ledeg jak teh. Sugan teh urang geus di bere dahar jak orenganan. Kita pindahnya tuan doang.